kapan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat. Nu masantren tilok aya anak bupati. Tah mah urusanna dunia nu masantren mah tukang hui. Tukang dangdeur. Tukang toge. Tukang sasawi. Nu ngadorong lagi. Teu katanya pegat deui sendal. Aduh, pegat sendal, tegat tanjak, dipaksakeun mah kunyana diselapkeun pan diboronjong sendal lagi. Alah, sia pegat. Teu dipicen ya eueuh deui jang meuling ke bedeg di kaputan. Sendal dinyatak, bae jasa kapeung waktu mah kunyana pake rem hareup teh apan sendal jepit. Ditorong kunyana kakara gedeg datang ka luhur, ces kempes. Ngaguling. Tinggal kieu. Aduh, nasib. Tanya ke orang, "Mang, keur naon?" Istirahat cek dina. Istirahat kunaon tuh? Mimiti sendal. Korban. Ayo, kadua kempes. Katilu atuh ngaguling acak-acakan, Bang. Malah ka dibenerkeun lelah. Ngarokok heula, boro-boro boga je Samsu daun kaung. Korek. Rokok jangan korek di lamotan deh. Coba deh aya we lurah liwat titit saya tak ya lurah teman nanya ge henteu sial teman lurah goblok jasa teh lurah kadanan ku nanya kudaon mang kempes bantuan ku lurah atau ya meuli ban ya jeung meuli anu kadanan ku kitu rokok-rokok ieu mata rokok ijeun we nya nah teu kudu ngarokok aing puyeng ye mang mamang orang mana Sepatang ini kamar jual ini jadi tape maksudnya mah ieu nyaho diduitin keur ngabelaan anak pemajikan emang anak di mana mondok tuh di mana mondok mah Cisoka anak nu mondok penuh kitu tah pikiayeun da kumaha majuna agama ja anak nu kitu eta nu mondok anak nu kitu anak tukang toge anak bangsa nu aya pejabat Waalaikumsalam non ya mau nyantrenin anak nih yai cuman edeot sial jasa idiot di pondokeun teh ngamajukeun agama tah nyilibkeun. Aduh, nggak ada yang ngurusin katanya di rumah kiai di sini sama anak-anak aja. Itu diterima kurang kumaha. Diterima kurang kumaha. Aya baru teh anak pejabat teh nu keur idiot teh di dieu. Pasrahkeun ka lurah nahakan ku siarah tah. Aya deui lain setengah pejabat kan. Waalaikumsalam. Non ye masantrenkeun. 3 kula boga anak nu hiji geus jadi insinyur, nu hiji geus jadi profesor, nu ieu mah dipasantrenkeun bae. Emang kurang teu disakolakeun gitu. Belet otak cenah teu nyaho naon ngitung datang ka 10 ge pohon deui geus pondokeun bae maju moal ieu agama aya anak pejabat idiot aya nu setengahna nu kos kitu teh nu teu kuat berpikir teu sanggupeun berpikir aya nu masanten mulus anak tukang toge teu kabiayaan aya tukang dangdeur sendal ge pegat hese meuli ya agama urang ieu nu kurang dicintai. Nah, mana anak camat nu mondok? Eueuh, anak bupati. Eueuh, neangan coba se-Indonesia anak gubernur mondok, malaya marabok. Tah, eta kan kos karari itu berarti mayoritas nu masantren teh ya, nu miskin. Kiaina wauh jeung bupati sosohoreun. Belon teh mah kiai kos gitu. Wauh mah wauh bae, ngan haju ulah kamalinaan, tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin. Ieu ngaraji ka dia atuh pan itu teu baroga duit. Jangan boga duit bakal puncak atuh pa minggu kuari atuh. Keur huha hehe. Atuh pa dieu mah atuh sampah kabeh. Pan ente ngaji, teu boga duit cenah kiai lah ngaji bae. Mun boga duit puncak. Blon teh coba eta. Kajen ngan aya dage di dieu. Ieu bisa ngaji pejabat aya PNS ka dieu ngaji bae. Ngaji cenah kiai kula. Osok ngaji ngan di ditu jauh. Kadang-kadang ka dieu sasalaman, ieu ngaji ye. Kiai mah teh ngaji kiai lamun keur teu ulin ka Bali ngaji.
tembak sih kuy. Tak eta kos karer itu. Jadi agama beki ciut ya, atuh munasabah. Geus kajen sama. Lain kiai, anak kiai teka didik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren. Kiai nage ngomongna, wow, tuh zaman, kuari mah masantren mah jeknya sakola. Eta kiai, huluna pantaugeun habek tak kiai. Katiha gobrog. Kolot baheula urang sok dipantaugeun katiha, jak mah tilok. Ari mun aya anak baheula mun aya anak ngakal teh kana dipantaugeun deuk bae katiha. Buncunur ban urang. Budak urang mah teh nyahoan buncunur. Nah, asal aya kapanggih jeung kakana. Sing ada ya Abah, pantaugeun katihan sia. Talalakon kerletik. Masya Allah. Tuh, anak kiai na bae geus teu daekeun masantren. Ku kiai na disakolakeun. Dina harti pek-pek bae eta mah hak masing-masing. Agama deuk dikamanakeun. Nu kuari berbicara agama melenceng. Teu masantren ya nu masantren mah satu suara. Tolak tilu. Anu teu akur sadunya, teu akur kabeh. Kuanaon gua ditolak tilu jadi hiji sakolahan. Ceknya cenah aya dalilna kadiekeun dalilna buka tak kitabna atuh. Dicolok mata sia ku aing sia. Da kumaha teh? Ieu keur carita sebagian kecil bae dan lain sebagainya. Tak eta kos itu agama neuk di mana tuh riba jadi halal ku ari mah. Oh, di dalilan make jamul Jawa me sagala rupa. Di dalilan me kula bareng anu ngahalalkeun bank teh ayeuna. Ya make jamul Jawa mah bisa di mana melesetna ieu sih. Balikan deui ku kula dibacana. Iya bener ieu mah kula ge hampir ngahalalkeun ari teh. Ya bae bisaan ieu. Kan aya bener mah dalilna urang ge nurut. Barang teh di mana ieu? Di mana ieu? Lain pagawean memeh dahar teh ngoreksi kos kitu teh eta. Kudu dahar heula haju nundutan pan. Barang dikoreksi teh oh salah ngagunakeun jamulna. Salahnya na ieu, qaedahna ieu. Ieu qaedah anu kos kieu ieu, anu kunyana teu kapaham coret. Terus mana deui? Bisaan segala mantek segala nanaon atuh mantek ieu teu ngaji ge bisa bae. Barang geus dideulean mah oh saralah karak wani aing ngadu jeung nyana. Ya tut tamplokeun jamul Jawa we na di hareupeun aing. Wani geus dikoreksi salah nyana. Kajen kuku mah ge salah ye. Ngan kukula disimpen we leutik ta eta juk kuari teu kapanggih. Teu kapanggih di mana meureun aya nama. Geus teu kudu make buku kos kitu lah pokona mah geus. Kitab lagi aya kuari mah. Jiwanian amat ngahalalkeun riba bank kusadumeh manehanana jadi agen kusadumeh deukeut jeung jelema-jelema kare itu mani ngahalalkeun endek we ulah ngahalalkeun mun ngahalalkeun nyieun hukum mah kitabullah al-muta'alliq nu Allah sing hade lain nu nyana sok ngeuneunahanan nyieun hukum wah ieu bahaya jasa tah kunaon eta wani sakola coba nu masantren moal wani nu masantren mah. Taya ciut agama ciut geus mah anak pejabat embung masantren, anak nu susah paling ge masantren, ge tilok telamat ja teu kabiayaan jadang deurna ngaguling tadi ban. Togena acak-acakan, dagang endog ja Pak Ismet mah jalan rarusak, atuh ngaguling acak-acakan kabeh. Modal beak jeung endog-endogna kabeh. Anu dicarekan Pak Ismet, sial Pak Ismet. Ye nya nu ragag Ismet nu dicarekan. Gara-gara jalan cenah teh anggeus aing dagang endog beak kabeh goblok teh Ismet je. Heuy atuh siapa bae ulah sok kabatur bongan nyana cenah teu beres bae. Kababawa bae. Teu salah teu dosa Pak Ismet ngarengarekan. Atuh siapa bae sing bener naik sapedahna. Enggeus cenah teh ngaguling lah. Mun teu beres-beres jalan duitna dikamanakeun. Tuh eungeun kos kitu. Euy, sia ulah sok nyaritakeun batur itu teh. Sing bener teu kasih sia tuh lah kali lah dasar teu beres cenah. Terus bae masantren anak balik teu kabiayaan endog pareupeus kabeh anak kiaina embung masantren nu susahna teu kamodalan anak pejabat nu masantren nu edeot aya nu setengahna nu teu siapun berpikir agama deuk dikamanakeun atuh gua masyaallah
ndek dikumahakeun ya Allah ya Rabbina. Dolor sadayana mengpengkariro di dunia amal kesamparan jaga di akhir moal sulaya